Jak kunaon ari akang jo ceuri kitu. geus pegat deui wae dewek teh euy. Ada geus bosan ngadenge geus nu mana wae deui atuh. Lain ngaranan cinta pegat jeung pegat teh lek teh. Kitu jiga nu lelesaheun akang mah. Padahal munggaran bahasa urang tepang teh. Aduh, manehanana teh jadi emutan. Anggang teu boleh diteang. Geget pokona kan. Heeh, tresna teu boleh rek ilang deui. Ngalangkang kabayang-bayang. Ngalangkang deui wae bener. Meni sedih mangeboy. Tinggalin oke. Nah geuningan. Aki tulungan Aki. Kunaon jelema teh teh kasupan atawa kumaha teh. Lain yang kudu kumaha teh bae. Kumaha tuh Kang? Kunaon jelema teh. Kesedih ki. Asa kula lieur teh. Hei. Si gelokot ke bau sumut. Tong sok kitu alah. Kumaon teh kunaon Ujang? Sedih. Meniji nu sarardi gitu. Alah ai sugan teh lain Aki Ohim. Aki Ohim ya. Iya. Damang Aki, alhamdulillah Jang. Alhamdulillah. Kunaon maneh teh ceuriknya luuh di dieu meuni asareuwas ai Aki mah. Ini nyaruh nyua gitu. Bisi kasamet. Jabanding ayeuna teh usum nu kasurupan ieu teh. Gegerbegan. Gegerebegan malahan di ruqyah TikTok dina TikTok teh loba nu di ruqyah. Seueur kodam. Alah, abdi teh keur putus cinta ieu teh Aki. Putus cinta Ki. Mohon nasihatnya. Nah kitu Ki. Pegat jeung nu anyar Aki ieu teh. Astagfirullah. Kitu-kitu wae. Mending ngerakeun maknya aya lalaki ceuriku awewe. Tingali si abah jeung si emak sehidup sesurga. Tuh. Marukankeun teh. Si emak geus maot ke Aki teu kawin deui. Satya Ki mah. Satya Aki mah lain Satya. Eueuh nu hayangeun ka Aki. Geus kenyot atuh. Geus kariput Akinya. Geus kariput. Geus ngelai. Da baheula mah kieu Baheula mah ayeuna kumaha. Kan ayeuna kitu sadeh. Aduh, astagfirullahaladzim. Lain kisah emak jeung Aki juga nama romantis nya. Ih, ari emak jeung Nini mah wah. Coba dongengkeuneun si Aki mah. Romantis. Ari kamari kunaon eta pas emak can maot dengan nu mana ya. Aki teh geuningan lamun keur dahar teh bener-bener romantis pisan. Emak kieu emak keur dahar geuningan ku Aki teh dipelongkeun we. Tuluy geus melongkeun teh Aki dahar teh emak teh melongkeun ka Aki benernya geus kolot ge romantis. Romantis keneh. Sia gelo lain romantis beleguk. Naon? Eta teh huntu palsuna sakali ewang. Ari sugan teh. Ai sugan teh romantis ah. Nah kabina-bina teh. Sok ah ngalaku heula. Dai abdi melalui lagu we Aki. Nah eta. Ngadalakeun rasa teh. Ieu lagu naon ieu? Lagu pegat. Guys, Nya da geus pegat abdi teh Aki alah geus eueuh harepan ayeuna teh. Ya. Sok sanajan abdi geus gawe di Badana Sauki ge alah dengeure diputuskeun. Nya. Yok atuh nyanyi heula siapa? Lagu nanti Hendy Restu pegat. Prung boy. Sok ah. Sok Aki nyanyi. Dia joget. Aduh, benar. Gitu atuh Ki. Joget Ki. Masih bersama Jabat Sunyaruri Channel acara Joget Ki. Teu bisa Ki we. Luhuran Ki. Munggaran bahasa urang tebang salira jadi emutan agak boleh ditean jadi imutan durian anula namanya katresna hesere gilang-gilang ngalang
kabayang-bayang kamana salira ayeuna dujung yunan teu beja daya carita tega ana janji jeung sumpahna nu harita sirna duka kamana harepan nu ilang nu nyesa ukur kalangkang kabawa robahna zaman ngaranjeung rupana nu anteng ngulinkeun rasa panyangka lana rek satia durian anu pegang ukur sajorela gitu ki gitu ki Soki. geus kolot panyeri cakeng Coba nu karasa. sakieu ge geus untung joget aduh jiga wayang kulit joget kieu ki tuh ki weh mungaran bahasa urang tebak salira jadi emutan agang boleh ditea duriat anu nama nyangka tresna esere ilang alangkang kabayang-bayang kamana salira ayeuna dujung yunan teu beja daya carita tega kamana janji jeung sumpahna nu harita sirna duka kamana harepan nu ilang nu nyesa ukur kalangkang kabawa robahna zaman Wasi jagat. ngaranjeung rupana nu anteng ngulinkeun rasa panyangka lana rek satia durian anu pegan ukur sajorela harepan nu ilang nu nyesa ukur kalangkang kabawa robahna zaman ngaranjeung rupana nu anteng ngulinkeun rasa panyangka lana rek satia durian anu pegan ukur sajorela Tuh, nu sedih teh geuning. hatur nuhun Jep Aduh, jangan terneun. naon tos ngalampengkeun cangkeng aki ya Kabang berangkeun beurnya. geus dibatak mah geus Ada naon. di Batak. Ari eta kunaon samping ki astagfirullahaladzim da maklum geus kolot atuh ieu teh Tara karoris. tingali kunaon teh
kagegelan beuri teh dulu. Ini kata karasa kagegelan beurit oge. Yalah. Dijengkang jang. Dijengkang berenya.